Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kumaha daramang? Mudah-mudahan damang ya. Nah, ayeuna tos terasa. Ayeuna teh urang asup kana semester 2 nya. Nah, semester 2 anu kamari teh urang tos ngajalankeun tesnya belajar daring selama semester di semester hiji nya. Terus ayeuna teh urang asup kana semester 2 nya, walaupun masih tetap daring, tapi mudah-mudahan ya ibu harap kalian teh masih tetap semangat dalam menjalankan belajar daring ya. Yang tadinya suka males-malesan mengerjakan tugas ya, mudah-mudahan nanti pada semester 2 ini sing rajin ngerjakeun tugasna nya ulah poho, terus tingkatkan oge nya belajarna ulah main game mulu nya. Nah, terus lamun nu biasana sok loba izin ya, mudah-mudahan di semester 2 ieu tambah rajin ya terutama ngerjakeun tugasna. Oke. Kamari kan saminggu entos belajar tapi tos asup tapi tak acan diajarnya tak acan diajar, masih kene bebas. Nah, minggu ayeuna urang asup karena materi langsung ya. Jadi kita langsung masuk ke materi. Nah, untuk materi ayeuna pelajaran bahasa Sunda nyaeta ibu teh ngajelaskeun tentang ngalarapkeun kecap kana kalimat ngalarapkeun kecap kana kalimat. Nah, mana kalimatna engke aya dina gambar dihareup nya. Di dinya teh aya soalnya, aya kalimat ti hiji nepi ka 10. Ti hiji nepi ka 10, tapi kalimat eta teh bentukna teh percakapan ya. Percakapan antara si Udin jeung baturna. Nah, di dinya teh percakapanna teu acan lengkap nya, teu acan lengkap. Nah, tugasna teh nyaeta dilengkapkeun kumana? Ku kecap-kecap anu aya di gigireunana nya. Jadi engke aya naon ngaranna? Aya kalimat nya, kalimat teh teu acan lengkap terus ke diisina aya, nanti tinggal dipilih nya. Oke, ibu jelaskeun dina gambar anu dipayun. Nah, di dia aya ngalarapkeun paguneman. Nah, di dia aya percakapan Udin jeung Beni. Nah, coba lihat sama kalian. Udin Ben ameng ka bumi yuk. Nah, itu kata Udin. Nah, kata Beni titik-titik bade ameng naon gitu. Nah, berarti yang ada titik-titiknya itu kan belum lengkap. Nah, tugasnya itu yaitu dilengkapi menggunakan kata-kata yang ada di pinggirnya ini. Ini jawabannya. Bisa dipahami ya? Jadi yang ada titik-titiknya itu dilengkapi jawabannya yang ini, yang warna oranye ya. Yang warna oranye itu jawabannya, tinggal disesuaikan dengan sesuai kalimat. Nah, di mana ditulisnya? Berarti di buku tulis. Di buku tulis semuanya ditulis ya beserta dengan jawabannya. Oke? Bisa dipahami ya. Nanti ibu akan bantu ya pada gambar selanjutnya itu untuk menambah pengetahuan kalian. Ibu kasih kosakata yang susah. Oke?